Usap sih pokoknya tadi kawalungan Bandungan sing balik ke imah dek pemajikan main sing. Sing sabar we tusuk. Pajar alus upar deh. Teguna geruda tuh. Wah nu jago sing cep kararieu mah tuh. Wah, masa sih? Lain sing ada biasa nagedek ngapun warung kebun pinus. Bener teh sih suka ada marmot sing. Asli na Dul. Asa mencong gaing. Sudah, jangan berteman. Saya nama orang musya pemancingan ya. Mancingan mana teh ya? Ada cep tong jauh-jauh teh lah motor ge eueuh. Eta geuning pemancingan si guru. Anu balongna gede. Bedul. Why? Geus gampang, yang nginjem ke bebek ujang motor mah. Nah emang si Babeh Ujang sok nginjeumkeun gitu. Kan sok disewakeun. Cakep. Tapi kan papalia, ayo Dit. Ayo. Ayo dia. Ayo. Aya nih si Babe euy. Ayo be naon deh musuk. Heeh. Perlu motor juga ya, nu ya. Motor. Asa anu nyata ya. Acan seberapa urang? Kutiluan bae euy. Mau bisa aduh mahnya ya bisa di dia beneran. Moal. Ieu motor kolot. Aduh, lamun kutiluan. Nyata selain gitu. Aduh, teu bisa kieu we ayeuna mah. Tiluan, ieu bisa kuduaan bisa. Nu ieu kuduaan. Ngan padahal nu saurang kan ieu ye. Kumaha? Bae cep Baik, kan itu. sini gitu tuh. Baik tuh. Kumaha deui ya? Oh, enggak darurat. Ayo. Oh, ya nanya. Ke da ieu mah aduh kamu muat pisan aduh. Kemana mana barang teh be? Iya, pan kamari geus aya nu nempoan back jual teh, tapi cenah isukan balik deui ka dieu. Heeh. Coba bayarna ya. Heeh. Coba. Keun bae tadi pancian. Besok kok. Besok bawanya. Jual ya. Heeh. Tanda tangan we nya. Heeh. Rancuy. Buru atuh. Karena rese mau motor si cep. Minjana leleh. Iya sing kolam pemancingan Pak Guru teh. Iya. Nah, belah mana kolamna? Jero. Geus hayu urang daftar heula lah. Ayo. Sing garap. Guru. Balong kosong. Kosong. Lapak. Aya 2 lapak. Mun ieu tiluan kudu dilahun saurang. Teka. Piro teh ni wae. Kumaha cung Tuh ada geus kumaha deui wae atuh piraku balik ka imah tuh babawaan lauk. Kumaha tuh Kak? Jadikan lah. Jadikeun lah. Wes Pak lah. Jualan di boki kurang lah sabaraha? Paling 17.5. Kumaha 17.5? Masuk Sok lah geus jadikeun lah. jadi lah. Ah, sok. Hayu. Ayo tuh. Ya. Belum mana Pak Guru? Di paling itu tuh, dipangkat. Ada kali. Wah, mana sejauh-jauh teh? Ieu balongna tah. Gedenya. Oh, bauna lomba ieu teh. Kumaha cepnya. Euy, teu paham teh. Nah, 2 lapak kumaha ya? Kan cukup ya 2 lapak di desa urang, seorang dilahun. Wah, sok jadikeun lah. Siap. Ya, Sok lah. Nah, sok. Gerak teralik. Udah kumaha sih ieu balong gede kutiluan. Ini informasi nasi cep ongkong gede cep. Ada kumaha deui atuh diletikan dia disekat. Teka piro diteun di wae. Cek atuh mau tempat diuk gitu.
Kena tuh orang kapag guru lah tuh. Masuk buru. Kursi ada 2. Nah, sih cuma 2. Apa cepat guru dia 2? Aku kursi teh. Kumaha tuh? Ayo, cep kumaha dia Pak? Teu wayahna urang mah dilahun weh. Naik nih kan. Diharap teh. Yuk kunaon? Mau. Oh, sarangan pendiukan aing duaan. Ini depan aya weh. Ah, sunggana yang aing bogan pangalusna. Oh, siap betul. Jeung heureun jeung naon dia rek nguseup lagi rek kumahaan aing ge nguseup ya. Teuing ieu urut nu nginyeum ya kieu ya. Iya pangpang mah ya. Hareupeun aing blak belum pisan. Ah, Lain sakirana rek bebenangan gitu teh cung euy. nya teuing tuh Dun euy. Kumaha cek siling cep? Bebas aku mah. Ada terus. Ada geuning labas sing euy. Sing mah teu misaeun sadun ieu Coba petakeun Feling. Atuh berengai kedok ya. Siling nang halangan sok tungkul atuh geura. Purjeuh heureun ieu teh ya lapak teh. Sakirana mau lapor deui gitu euy ya. Teh kasieun menyon deui sing pamajikan. Kita ulang. Salah si Cep. Itu ngalung keluar tapi disangut kunaon nya. Lah geuningan aya nyangut put. Mau ucing gitu euy. Cup, kunaon da berat mah euy. Wah, Aduh. Aya saya ieu mah urang. Karena yang saya ya. kok iloh naon teh si guru cicing dirinya nya keur naon atunya. Ih sempit jeung naon eta. Pade karena yang saya atuh keur kabalong geus ah. Ciga barali kah terjadi baik duit kayak duit tadi balikan deui. Mau balik euy. Ayo,